hari liar mah. Di mana be rezeki mah. Yang mere suuk geuning jiga kieu. Pokona digodog dengan ngopi pedo pisan. Nye, Makan? suuk godog nye. Duduk di mana ya, Kang? Bareto, akang mantuan ngasek, nu tetangga. Alhamdulillah. Dikumahakeun ya, Kang? Godog, engko dengan ngopi. Mirasa kacida. Mohon, Kang. Digodogna di bumbuan? Bumbuan-bumbuan kumaha kok sarek ngangeun bae kada diperuluk uyah bae geura da ngeunah ieu diperuluk uyah gen. Bisi salah nyai, Kang. Kalamun salah nyai nu disalahkeun. Pun, Kang, entasan. Ulah lila nya, jeung kopina sakalian. Lila teuing teu sabar. Nya bulu geura nya, geus teu sabar Kang yeuh. Kela karingin kopina, Kang. Ya, Kang. Angka. Nah, kan mantep nya. Ayo bareng atuh nya. Sok, Kang. Nya, Makang. geuning teu karasa uyah-uyah acan. Heula can rapih, Kang. Can rapi punya kudu digodog deui mah. Ya, uyahna, Kang. Nah, pasti karasa uyahna, Kang. Astagfirullahaladzim. Nyai cager. Dah mang, Kang. Maksud akang mah lain diperuluk uyah jiga kieu. Keur digodog. Cai dina muda perulukan uyah engke nyerep ka jero. Dituangna teh ngeunah. Itu, ieu mah dicocol. Ya atuh uyahna ya, tuang ya. Kumaha? Asin? Asin, Kang. Pas? Pas. Heeh, sih dahar sekalian ka besok. Aduh, lah. Puyeng juga kieu karasana, hirup anu teu puguh alang ujurna. Usaha kaditu kadieu eueuh hasilna. Arek digawe mani eueuh pagawean-pagawean acan. Aduh, kudu kumaha atuh ya hirup paling geus jiga kieu. Aduh, Kunaon deh, Kang, gegeran dulu bae. ripuh nyi eueuh pagawean mah euy. Geus, Kang, ulah selang loba pamikiran, Kang, cicing bae. Nyungkun maksudna tawa kumaha deh? Lain nyungkun, Kang. Yeuh, digawe mah bisi asup neraka. Kumaha maksudna asup neraka? Kapan kudu ngipayahan keluarga? Kumaha maksudna bisa asup neraka? Teu percayaeun si Akang. Yeuh, dangukeun, Kang. Lamun Akang digawe ayeuna, otomatis Akang loba duit. Lamun geus loba duit, Akang jadi beunghar. Imah gedong, boga mobil, boga motor, sawah lega, kebon lega. Tah, lamun geus beunghar Akang, otomatis Akang sombong. Tah, jelema sombong teh teu dipikaresep ku Allah, Kang. Pasti Akang asup neraka. Bener oge nyi. Ajeun lah ulah manggawe. Mending kini we Sok pindah bae, Kang. Betul geuning geus beurang euy. Bukan disukeneh. Pengen mending geus sarepi. Tetangga geus arareuweuh geuning. Dah, pikiran-pikiran teuing tetangga. Yang penting mah nikmati hidup aja. Nya. Yuk mah digodog suuk mah asin-asin teuing nya. Nya kemendi deh. Nya di tukang apa nya? Dah, yang kawin deui apa kitu meureun? Sembarangan ngomong teh hayang kawin deui. Kadar keur murak ge meni loba ngomong. Lah, kadar ke pribahasa cenah lamun masak mani pait teh. Hayang kawin deui cenah. Tas ini dia tak? Sugan. Iya ya, Kang, nya tas ngaladengeun sangu. Tah, daun jambu monyet dicoyelkeun ngana sambal, hijikeun jeung daun gandul.
pedo kacida Kang. Pedo-pedo temen di asal, temen di alabatan embek ada haran daun gandul jeung daun di atas daun jambu naon. Arjung dahar sorangan. Mungkin dengan gorog suuk sigana daripada dengan daunan mamani alabatan embek made. Asih mah nyepelekeun tuangan kampung. Nu kieu ge ngeunah Kang ari di lembur mah Kang, asaan gerang kok. Dah, sing di lembur kampung kan anger bedang daunana teu ngeunah. Angger ngeunah mah daging hayam, sing diteuneuh di kota jeung di kampung kan. Ini juga jelema beunghar bae. Arjung beakeun ku sorangan. Tuang euy. Tinggal ngalacai jeung ngumbah lalab. Kang, nyai rek ngalacai heula, bisi akang ngarek tuang teh heula mah geus nalamprak dina meja. Dah, purun daharna gen. Ari teu lapar enaman sih. Cenah teu beuki geuning dierepkeun lah aing mah. Kang mah dipoyok dilebok. Bedul kumaha dinye? Awas tempokeun si aku abi. Emangna abi teu bisa marah? Sarua urang ogenan jelema. Tempo engke. Kahareupna rek bakalan kumaha ieu. Nye, kalat naon deh? Teu kasurupan mah. Kasambat di meni deh. Cicing Kang, ulah loba tanya. Si ieu mah normal, teu kasurupan. Setan ge teu beukieun ka si ieu mah. Memang ngaletak si ieu, letak heula ku si ieu. Itu naon yang jadi masalah Nyi? Datang-datang tepugu-pugu ambek-ambekan. Kieu ya Kang, masalah nama teu pira. Teu kaharti ku aturan pamarentah. Aturan pamarentah nu mana di Nyi nu teu kaharti? Eta Kang, aturan BMKG. Batur laliwat memawa BMKG, urang mah teu kabagean. Si BMKG, MBG meureun. Tah eta. Ayeuna Nyai hayang kabagean aturan nu ti mendi. Anak geus kaluar sakola. Ieu reuneuh henteu. MBG mah merena kanu budak sakola, kanu ibu hamil, ibu menyusui, Nyai nyusuan naon? Nyusuan ucing. Yeuh Kang, akang geus poho tawa hilang ingatan. Kumaha deh? Kapanan itu BPKB disakolakeun ku akang? Mata nih mata nih gue pak. Lamun areknya BPKB nu kudu dibere dahar lain Nyai. Bari noge dari BPKB meureun ka bank eta manginjem duit. Anu sakola mah nuntut ilmu. Sarieut beakeun ku sorangan. Geus kitu lah, mending masak ulah kalah ngurusan BMKG. Tuh, munnya bener BMKG itu anak hujan eta BMKG tah. Lah. Gerak Kang, daripada ngoprek HP mah Kang, ngajaran jadi awewe sekali-kali Kang. Jadi awewe. Masalah leutik jadi awewe mah. Siap akang mah. Tilik. Gitu atuh. Sekalian pemajikan gering mah. Aduh. Lah. Dadah. Gampang jadi awewe mah. Aduh, Kang. Lain gitu maksudna. Terus apa dong maksudnya? Aduh lah. Kang,
Maksudnya mah bantuan beberes sakalian pamajikan gering mah Kang. Tah meja balatak itu geroheun numpuk can seuseheun Kang. Bilang dong dari tadi. Kan Aing nggak pakaian kayak gini. Aing boga salaki kitu mah lain ngaringankeun beban, nambahan gering, setruk lila-lila ge kami. Pas Aing merokok Nyi, akang rek meuli udud heula ka warung. Akang bade ka warung, sakalian atuh Kang meuli baso, nyai hayang baso. Naon? Meuli baso. Hooh Kang, nyai hayang kacidan nuang baso, geus heubeul teh nuang baso Kang. Yeuh Nyi, baso mah 10.000. Di daharna paling keur soranganeun. Mending kena pake meuli endog. Menang 4, bisa sakeluargaeun. Besok meuli loba Nyi cega meuli endog bae atuh geura. Geus Kang, ulah ngajarkeun ngirit ka nyai. Nyai mah geus unggal poe oge ngirit Kang, undur bosan murakan endog. Sekali-kali we Kang, nyai hayang murak baso. Yeuh, ari boga kahayang sing bisa nahan, urang teh sing bisa ngirit. Ya akang duit ge cukup keur meuli udud. Ieu Kang, ari baso mah 10.000-an teh bisa kapura ku keluarga Kang. Menang loba, ari eta akang meuli udud 15.000, kan ku akang sorangan nyai teu ngudud, budak teu ngudud. Mikir atuh Kang. Lah ulah sok ngajarkeun ka salaki, nu penting mah akang rek meuli udud, balik kopi kudu geus aya. Titik. Baheula mah keur lengoh, hayang nanaon ge tinggal meuli. Dipura ku sorangan, cenah boga salaki aya nu mang nanggung jawabkeun. Geuning ayeuna ari teu ngemis-ngemis mah ka salaki teu singna dibere. Kumaha ta penonton? Mending keneh rumah tangga kawas kieu atau mending lelengohan? Jawabnya. Hatur nuhun baraya.